Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng diajar kitu nya. Dongeng Sunda. Dina jejer carios hianat ka pamajikan bagian kedua. Mangga supados teu nyangkolong ting kana waktos urang kawitan wae ieu carios nu kakantun dinten kamari. Mangga maranco saudara salam dunya. Mitra baraya dulur salam dunya. Maranco manco. Mangga. Kocapkeun kamari teh Neng Rika balaka ka indungna yen manehna teh geus ngandeg maju 3 bulan. Atuh cing haruleng nu arek arini teh boh Ibu Aminah, boh Gan Sukarta, ari adi-adina mah Neng Tita jeung Ramdan geus tatan-tatan geus arinit we kitu teu mung pipilueun kitu nya paribasana urusan kolot jeung urusan kolot we kitu. Cik atuh kumaha ieu teh? Apana? Oke heula keur bingung ieu ge. Keur mikiran ieu bae geus moal ka kampus ayeuna mah rek mecahkeun heula mikiran heula ieu masalah kudu kapecahkeun tereh-tereh ieu geus ngandeg 3 bulan kieu mah atuh lain enteng-enteng rek diaborsi paur ka anak urangna cilaka. Mitra aborsi nya geus aya waktu hari itu panginten. Nya ari kituna mah deui hayo we budak urang cilaka. Keur mangeus sidik cilaka. Kumaha cik atunya rada bingung da ibuna ge ieu. Ceuk Bu Aminah nyarita ka salakina ka Gan Sukarta. Maharuleng duanana Neng Rika nyuuh bari jeung ceurik. Atuh kumaha si etana aya eueuh Rika? Si Budi mana? Nya datos lami samemeh ieu ge naon teh datos ka ieu tos liren kuliahna ge duka ka mana teu nyarios teu naon. Diteleponan teu aktif dipilari ka kosanana puguh ning cenah datos lami teu ayana. Kumaha atuh ieu teh? Nya Ibu heukeun sabar heula ke heula urang mikir heula ieu teh sidikan ibu jeung siapa. Mitra ngepok nyarita Gan Sukarta nyarita boga ide. Ieu we atuh ibuna lalakina ari geus dumuk di teangan geus kungsi ku dinya ku Neng Rika ku Rika di teangan jelemana ka ditu ka dieu geus can. Atos malahan mah ka wargina ge anu ieu teh aya di wargina ge. Saurna mah ngalih deui. Ai kabaturan nu deukeut ya. Kabaturan anu deukeut sok ka jeung manehna. Sami aranjeunna ge teu terangeun. Kumaha atuh nya? Teu terangeun ka mana leosna nya ka mana angkatna. Mitra atuh paha ieu teh Dan Karta bari kekerot bari ngeupul peureub kitu nya. Da sahanteuna atuh manehna teh jelema jegut gitu. Di kota teh pada ajri ka manehna boga gor, boga lapang tenis pribadi malahan mah nyararewa gor ge pake hajat, pake naon.
kosan kontrakan biasa kosan ongko jelema terpandang we kitu di eta tempat teh gesek kieu atuh apana kumaha lamun atuh sugan aya nu daekeun lalaki ngawin bae paribasana ayeuna kawin isuk ngeusan oge nu penting mah asal ka tutupan we heula ka gorengan urang baru ieu keluarga urang kahormatan urang tah rada asup di akal tah kitu mah tah ibuna kumaha rika lamun kitu abdi mangiringan we dari tos kumaha daripada bapaknya apa ibu katinggal aku nu sanes bisa kumahaan dicarioskeunana kawonan abdi kasebut ya abdi hapunten abdinya ibu bari nyuuh deui mitra kaluhung mah tarati heula nya geus we atuh kitulah apana urang neangan we atuh lalaki sugan bae lah tong ningali ieu nu penting mendaekeun bejakeun we kanyataanna ge kieu jang ieu jang nutupan heula aib urang keluarga kumaha lamun kitu atuh apana pok Bu Aminah jadi teu init ka sakola ge caritakeun adun jongjon we ngechat teu ngadenge mah da sidik di jarau di ruang tamu ngarobrolna geus di kamar teh terus ngabadamikeun di tengah imah gitu alun mah jongjon we ngechat malahan mah geus anggeus rek dua kamah dua panto geus rek beurang baray-barayan maju ka jam 11 jam 10 mah ieu ka kumaha ceuk ibuna ke heula mikir heula si adun gitu daekeun cobaan atuh ku ibuna harewosan nya urang obrolan cik si adun sugan keun heula bae geus teh ka sakola mah geus da bebeja lah telepon we bae aya perlu kitu leos we atuh cicing atuh Rika di dieu di kamar we jik apana moal wae ka kampus can meunang keputusan anu pasti mah moal balik ke sakola ka kampus ge baekeun we lah da mana naon geus minta izin heula aya perlu sarua apa ge leos atuh Ibu Aminah teh nyampeurkeun si adun rada lumayan heurah kahalangan gitu nya rada kontrakan jadi kontrakan teh ngau gitu nya si adun mimitian di pojok belah wetan sampeurkeun ku Bu Aminah kumaha Dun geus ieu teh menang sabariji ieu Bu Haji Bu Haji udah haji sebenarnya namanya Bu Aminah tak si adun menghajikeun we rek sasaha ge kadang ieu Bu Haji kan tuh ieu tos kengeng bade 3 2 ieu 2 mun 2 antun lebetna sakedik deui ge 2 ge cag heula antep heula eta tunah heula pagawean makeun we aya bibadamieun jeung didinya daek ajak ngobrol lah sakedeung bae ih mangga teuing sawios atuh komo ku ibu nu gaduhna aya naon gitu ibu lain aya jang adun geus gopa majikan atos abi mah
hiji murang kali sugan teh acan. Kumaha gitu Ibu? Aduh rada berat gitu Ibu teh rek nyaritakeun teh Dun. Tapi tong geuruh ieu. Tong geuruh ka sasaha. Omat pisan ulah geuruh ka sasaha Dun. Nah kumaha gitu Bu Haji? Di dieu ieu ngobrol na belah dieu ieu ameh henteu ieu teuing nunggu ieu. Sok asup tah mending ge tah. Tah heueuh di dieu tah asup we lah di jero. Di jero kontrakan nu kosong. Lain kieu Adun. Ibu teh kena musibah, kamusibahan. Astagfirullahaladzim, kamusibahan naon Ibu? Kamusibahan naon? Ini Ibu teh kena naon si Bapak sararehat sadayana ge. Lain kitu. Tapi jempe ya khomat sakali deui ulah geuruh ka sasaha ukur maneh we nu nyaho. Jusep mun bisa mah tong nyaho. Aya naon gitu Bu Haji? Ain si Neng Rika teh geus eusian beuteungna. Lalakina eueuh kabur. Astagfirullahaladzim. Nah kumaha tuh biasa kitu? Cuk si Adun. Sidik musibah panjelmana kabur lalakina si Budiman kurang ajar teh. Adon mantog ngaleos teuing ka mana. Aduh. Karunya teuing atuh Neng Rika Ibu. Nya tah cik kumaha. Si Usep geus boga pamajikan. Oh 2 komo maneh nama budakna geus 2 pamajikan mah hiji. Oh. Da komo boga orok si Adun mah. Abi ge budak itu geus 2 tahun setengah mejeuna bangor. Heuh lain cik atuh geus we ieu ayeuna mah sugan kitu teh ge sugan. Nutupan we heula nutupan aib keluarga ibu jeung si abah bapakna. Cik neangan sugan atuh di lemur anu nya atuh goreng-goreng teuing ulah beungeutna nu rada mejeuna we. Nu rada urang dangdanan panteskeun urang kawinkeun. Jeung eta jeung mun aya mah nu daekeun di lemur. Duka tuh ibu ari nu kitu mah. Biasa hari si nyariosna ge ieu mah diajak serius teh meni hese maneh mah Adun. Serius ieu mah. Nya atuh paling ge kesonten pan ayeuna Sabtu. Abdi uih. Geus we ieu pas uing ke sugan atuh di lemur enjing minggu abdi aya kabar. Aya mah nyangke ku abdi diwartoskeun. Heueuh atuh kitu. Kahayang ibu teh mun aya mah di lemur nu daekeun. Mun aya nu daekeun mah kitu we Dun. Yeuh atuh geus maneh balik ayeuna mah. Ajeun bae si Usep cenah monok heula bebeja ka si Usep heula ka ditu atuh. Ameh maneh beurang keneh. Ameh teu burit teuing, ayeuna da geus asar di ongkoh maju ka lohor. Setengah hari we balik atuh maneh. Mitra. Jadi si Adun anu katempuhan di tah neangan pisalahkeun. Mitra. Bilah. Ieu acan pre dieu. Ka dieu sakedeung. Rojol atuh bilah teh pembantuna kitu nya. Aya pikeun saeu naon? Gede eta agan aya pikeun saeu naon? Lain ieu panjenenkeun cikopi karunya si Adun. Oh mangga. Agan mangga. Leos atuh teu talang ke di tah kudulungan komo. Teu kungsi lila kududuk deui. Sok kopi teh dibikeun. Aya Dun ududna. Aya anu tadi pasihan ibu sabungkus ieu.
Betah bari ngopi jeung udud. Sok kumaha lamun kitu? Lamun arek kajian maneh balik we tengah poe bebeja we heula atuh ka si Usep meh teu deudeupeun ngacurigaeun si Usep atuh ibu Enggena abi wih tengah poe coba meureunnan ke Usep teh nanyakeun aya naon mangkaning da caket jeung abi bumina pagigir-gigir di lemur ge. heueuh deui nya euy besi aya heuk besi piomongeun deui nya nu di lemur ke teh tanda tanya ke ka maneh. Nuhun. Geus atuh kieu we kitu lah atuh badalikna we jam 3 engke mah. Ulah biasa jam 4 tawa jam 2 we ajak ke balik we si Usep kitu. Ieu mah hitung-hitung bonus we kitu. Atuh hari kitu mah Bu siap. Alun udud menang kopi menang bayaran di leuwihan. Tah bayaran teko ayeuna. Bikeun ka si Usep 15 150 180 meureunnan ari 3 kali genep. Tah maneh mah 150 teh gaji. Tah ieu 100 jang ongkos. Sok cing meunang, lamun meunang Senen ge bawa we ka dieu jelemana. Komo mun daek mah isukan ge minggu atuh ka dieu we. Bae ke dibere deui jang ongkos mun geus meunang. Tacan janji atuh. Tacan janji agan atuh juragan Ibu Haji. Geus sagala we si Adun ku bakat atoh. Diomongkeun geus agan geus Ibu Haji geus ibu. Heeh geus we kitu atuh Dun. Geus we mending ge cenah mun ieu mah isukan atuh sugan pas sore ka dieu maneh. Sugan geus aya isukan barang siar. Mitra si Adun garo-garo teu ateu kudunungan titah neangan disalakieun anu geus teuneu. Ting saha nu daek. Si Adunna oge bet mungeun malahan marek disenangkeun cenah. Komo ieu makan bae cenah paribasana arek kawin ayeuna isuk pegat ge nu penting mah bisa katutupan we aib keluarga Sukarta gan Sukarta. Mitra Badami kocapkeun Badami teh geus meunang hasil. Si Adun arek berusaha arek ngaikhtiaran rek neangan gitu. Sugan aya anu daekeun di lemur. Bu Haji nyalah abi bade nya mangga itunya bade milarian ngan teu janji pisan abdi ge heuda atuh mamanawian sugan jeung sugan gitu abi rada bingung soalna ieu da geus nya sanes ngaekeun si Neng kitu nya. Heueuh ngarti dek kuring oge ngarti Dun. Tapi heuh cobaan we sugan jeung sugan aya. Mitra nya tujuan si Adun teh. Daek kitu nya arek mangneangankeun ngan balik cenah jam 2 we ayeuna mah ame teu buriting ka ditu hari biasana mah lamun jam 4 mah. Nepi ka lembur kadang sok lewat magrib atawa kadang isya cenah mun macet. Geus we jam 1 tos istirahat geus naon malahan mah dijugjug diburu-buru Bu Haji. Teu kokocapkeun geus waktuna bayaran bikeun. Yang si Usep jeung si Adun malahan mah dibere ongkosna ge 100. Usep 15 kena 18. Si Adun 18 bayaran biasa tambahan si Adun 100. Jadi rada ya onyoy heuh jang ongkos. Kocapkeun si Adun nyamperkeun heula. Nya atuh kitu Bu Haji abdi Bade ka Usep heula ka ditu ka Lebak.
nya ke belah kidul ka sekolahan heuji katuh nyajig cik cik doakeun cing hasil mun aya mah isuk ge sore ka dieu ajak we budak lalakina kumaha pami mun aya nu keresaheun heug tapi gaduh istri kan bae asal daekeun we ulah goreng-goreng teuing we nu penting mah asal aya beungetan wah beungeut mah meureun aya Bu Haji atuh namanya beungetan mah kumaha buleud heuh atuh rada aya nilaian gitulah asep henteu goreng henteu mejeuna ok Bu Haji leos we atuh Usep adun ka nyamperkeun ka Usep ka sakola urang caritakeun deui si Ibu Aminah jeung Sugyan Sukarta katut Neng Rika. Kumaha babadamian jeung si Adun teh? Ibuna sugan kitu ieu ge. Apana? Nyangupan si Adun rek neangan di lembur kumaha Rika? Kira-kira daek jeung anak nu mun dikawinkeun jeung anyar nu anyar panggih. Teu langkung Ibu we nu penting mah biasa nutupan aib keluarga we abdi mah da ritos kumaha ngantos nu teu aya mah komo beuki ngaageungan patuangan. Atuh ai kitu mah kan bae si Adun geus dititah sugan isuk titah mah mun aya mah isuk ge sore ka dieu mun geus aya lalakina mun henteu Senin cenah bari kadari digawe. Mitra cag urang tuna kesepakatan eta geus meunang tapi bari ngadaguan keputusan si Adun cag heula tuna keluarga Gan Sukarta ayeuna urang ka si Adun nu nyamperkeun ka Usep. Sep di mana Sep? Iya di dieu Dun naon ham aya naon Dun? Ain dititah balik ayeuna ieu ku si Ibu yeuh gajihan yeuh. Aha wayah kieu geus gajihan. Ting aya perlu cenah si Ibuna rek si Ibuna aya perlu. Bisi sore mah teu kaburu. Oh heueuh meunang anu kitu bisi init-initan nya ayeuna malam Minggu. Kita balikna iraha anger sore. Henteu sia balik teh ayeuna. Wah nya we mani asa genah pisan Kok Usep. Ayeuna beberes yah urang ieu kacai mandi bebersih beresan parabot. Urang mah ditu da geus. Ayo atuh. Adun ka Usep. Atuh teu talangke. Usep ge gura giru gusat gesut kitu nya geus waktuna balik mah balik nya saminggu sakali balik. Geus sesadia pakean digemol kanu kantong seuseun pang namanya. Salin iku baju bener. Da teu loba lah mawa 2 setel 3 setel jeung baju gawe. Kocrek weh kuncina bari nyimpang kateun si Ibu mulang teh ngaliwatan kateun Ibu Aminah mulangkeun kunci UKS kantor UKS uang UKS pasar Arema maranehna. Geus nepi we kateun si Ibu Haji luk salam biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Pok Adun. Waalaikumsalam. Ma eta biilah anu nemalan. Yang Adun naon yang Adun? Ieu kunci ruang UKS abi mulang da tapi orang mulang ayeuna si Ibu bari angkat. Mana si Ibuna? Di jero keur ieu. Ngese tong diganggu ieu we lah kitu. Abi arwih kitu bejak teh pangwartoskeun nya Bi. Atuh. Dipangke dipabejakeun jeung balikeun ieu mikeun kunci. Leos eta Adun jeung Usep marulang ka lembur. Pas rek nepi ka jalan gede, mitra waktosna ka Bujang Sep.
Keun enjing urang teraskeun deui dina jejer carios ieu ngahianat pamajikan bagian kadua. Keun enjing urang teraskeun deui di bagian katilu. Hapunten nu kasuhun hapunten pisan sim kuring seueur lepas lepatna dan nuju diajar teu boleh teras diajar sim kuring paud lah mun sakola teh masih keneh leleng kahalu ngedit hapunten boh dina editan boh dina ngadongengna boh dina suantenna boh suanten istri suanten pamegetna hapunten da masih terus berusaha untuk yang terbaik Allah menjadi yang terbaik insya Allah terbaik oge atuh saya lah layak didangukeun ku para mitra saudara dulur-dulur salam lunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul Kang Gugun sakitu nu kahatur di sim kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.